Katang korak sia. Geus kumaha sia bae teh nyokot ngeuleum ulang nyarita-nyarita sodako geus. Jadi mau embung ieu dibere kudu boga hutang. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah. Ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib. Ngalaksanakeun sunah kiai na moal khusus ta salatna tah. Tah kitu tah. Antak cek kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang pan teh. Emang kiai Golkar mah kitu. Hendak loba penyakit di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana.